ngabaran? Biasa, nu udah sibuk neng. Sibuk sareng Aboy. Aboy, pas kemana mah Aboy mah? Maksudnya? Ya, ayeuna mah tos sanes terusna Aboy deui. Tos-tosan gitu. Ya gitu lah. Atuh jomblonya. Aduh, nyante atuh. Penyeting teteh jomblo. Kayak dina kamusna neng, teteh jomblo mah. Terus emang kasaha? Ya aya weh, kayak anjingnya bade pendak tinggal anyar deui. Nu mana deui? Kenal di FB neng, kayak gerak. Ya, tah. Tinggal kasep ya. Kasep. Mobil masuk teh. Ih, teteh mah kadinya wae. Ngadangu mah, neng nuju ke sareng Ciwong ya. Teu oge, pamegetna wae nu ngarenyang. Ah, pameget mah kitu. Ngerenyang na weh, ai tos mah da. Lur, taradek peper ya. Ngerti gitu neng? Teu. Terus kalah ngalantur ka mana wae. Jadi kumaha sareng Ciwong teh? Nyata kehatean. Sok kudu kahatean wae. Bisa nyari hate engkena. Nya sia kadinya nama. Emang teh jeung neng ngalira wae. Sanes jenuh nyali ramah, tapi sepi. Tapi duaan sok nyeri nya. Nyeri naon? Nyeri hate atuh. Nya gitu. Sok kasieun pas kerjaannya anak ngaleungit. Sok asa sagala karasa pahit. Mana dan lebih pahit. Kopi tanpa gula, tarasa nu teu kabales. Nyata. Bisa wae. Nya doakeun nya teh ngundakan saha teh. Nya neng didoakeun ku teteh. Sik menangkeun rasa nu teu kudu dipenta, sik menangkeun kanyaah nu teu kersa inggah. Neng Ales, pun? Nuhun. Oh, Kela-kela. Angga teh ieu. mohon, Anu nama Facebookna Angga si anak sederhana da? mohon, Anu profilna paling media da? mohon. Kurang ambil detail gitu. Tapi dia emang sederhana sih. Terus mobilnya mana? Mobil nu mana? Eta anu dina profil. Berarti anu diharapkeun teh mobil nanya sanes jalmina. Emang da upami nu dipikah hareup jalmi nama moal milih modal siga AA terlalu biasa. Teu sangka kurung tangtung herang mencrang dedek sampai rupa hade. Tapi ngaregap jalma ukur tina sarupa dunya. Rajen melit sakurkan duit. Karunya. Karunya justru si AA nu pikarunyaeun dina sosmed we ayeuna dipoto dina mobil. Tapi kanyataanna neng kagoda kepira ku foto di sosmed. Murah pisan. Harga diri nepi kagogaran gitu.
gitu, da emang kenyataanna setiap jam ge ayeuna mah perlu dunya, perlu gaya. Aduh, Neng. Kurang mah lain teu bisa ngagaya. Tapi ngaliek deui ka indung jeung ka bapa kumaha cenah ngalah harta. Cukup, paling teresep ayeuna ningali pameget anu nyaurna siga nu nya jalmi bener teh. Tos, ayeuna mah sia mending uwi deui, geuli abdi kacanakeun merah. Edah. Karunya kasiksa ku gaya hidup. Perasaan salam hubungan sareng AA can pernah teuing mun teh diajak shopping, jalan-jalan. Pan sering gitu ge diajak nyeblak, baso, gitu ge pulangan di Canak kun Neng. Ari Neng hoyongna kumaha gitu? Nyacaran batur atuh di balanjaan sanesa ukur janjian pendak tos we uwi deui. Ini teh rame asa teh menikeun aboy. Neng, Lahukeun heula. Yeus aboy mah ayeuna Neng minta itu, minta ieu dipangmeserkeun, diturutkeun. teu nyeunah abet kalau dikantunkeun. Ya, terus teu bongko we. Tos teu bogoh apa tos bangkrut. Neng, mah sanes teu kabual ngabalanjaan, tapi aya nu langkung penting tina sakadar ngabalanjaan Neng. Jadi Neng mah teu penting. Sanes kitu maksudna Neng. Sanes kitu kumaha? Dangukeun heula sanes teu kabual nyimpunan ka hoyong Neng. Tapi kan urang teh karek ge saukur bobogohan. Asa berlebihan teuing cek mah. Berlebihan. Pas sakadana meureun pamegat mah kitu. Geus teh kedah ku acis, sabenerna mah seueur nu heuyeun ka Neng teh. Ulang ku kaset, ulang ku seungit, ngan ku naon teh meuli AA. Cobi eueuh teh. Neng. Rupa sareng harta lain jaminan hirup bakal bagja. Tapi harta bisa mese rupa sareng kabagjaan. Tapak. Neng. Si bos nama jalan kadinya nanya. Rada sibuk jika naya nama, soalnya usahana sereda maju. Syukur yang semaju mah. Ulah pohoe ka urang yang pernah mikir babarangan. Percayalah si bos mah, soalnya lain tipe jalma kitu si bos mah. Coba ngacak-ngacak telepon lah, disingker nyase. Sok. Jadi angkat put. Cakana cakali di. Diangkat put. Sok. Halo bos. Sibuk tuh? Kadi atuh ke tempat biasa. Aiker nyal saya mah. Oh siap.
Kumaha cenah? Siap cenah ke kali ya. Oh, atuh. Kumaha usapan rek mewah mah. Oh, ayo. Kuman. Oh, jomblo. Halo, Bos. Nah, diep Bos. Iya. Ngopi acan. Kopi acan, Bos. Itu mana ya? Oh, siap tuh. Cukup sekian. Oh, cukup lah, Bos, lebihan. Oh, Bos kumaha na usaha? nyaman aja lah usaha mah. Syukur atuh. Itu penting. Penting. Nah, tadi angkat, Bos. Itu penting. Buah mah penting kan? Tadi gede angkat itu penting. Emangnya saha, Bos? Teh mame. Saya nomornya, Put. Mana kok? Angkat. Halo, Halo, Wong. saya. Iya, sareng teteh. Teh mana tuh? Mantan eteh bos atuh. Oh, mantan teh Bos. Put mantan teh Bos. Kunaon kitu teh? Ciwong di mana ina? Menuju di Anjungan. Tiasa kapayunan bumi teteh teh. Bade aya peryogi. Kadieu we tuh teteh nu kadieu ka Anjungan. Uhun atuh. Oh, mohon sok di antosan. Kumaha cenah, Ong? Perlu cenah. Ah, pasti nanyakeun si Bos. Teuing atuh. Komo ayeuna si Bos geus sukses mah. Buat ngapaleun tuh mah. Nu kitu mah ngambeu marokankeun. Sok tahu pisan ya. Gerak ke. Tapi lamun nyanyakeun si Bos teh kacidanya, Put. Sebenarnya bener gitu, Ong. Wong, Mantan teh Bos. Kalik, awas. Kumaha teh? Siga nu penting itu, mending sedih sih teh. sedih mah henteu, cuma nuju leungeut selera we. Kedanahan mah. Buka atuh udah kepikiran Aboy. Tuh nya cuk urang ge, Wong. Kumaha kabarna Aboy? Kadang mah to sukses deui cenah nya. Tuh nya ngambeu cuk urang ge. Gitu tuh wae. Syukur atuh. Tapi pami teteh hoyong caket deui, kira-kirana kesaeun teh nya Aboyna? Permainan dimulai. Jika nama moal teh. Yakin. Yakin teh, soalnya orang pernah ngerasakeun kumaha si Bos nyerina. Tinggalkeun ku teteh. Ayeuna teh Bos datang deui. Nya teu isin atuh. Ai isi nama sakalangkung Wong. Teteh salares nama hanjakal. Kaduhung kapungkur teu ngeureuyeuh maturan.
Sakedah nama si bos dina kayaan naon we oge ternyata kudu aya. Karaos gening ayeuna mah teu aya pamagat anu saheman abeuy. Kunaon teu peka ti kapungkur atuh. Sanes teu peka, da emang kapungkur mah teu gaduh rasa. Tapi ayeuna tos teu aya nembe karasa. Karunya mantan eteh bos teh keur kieu mah. Padahal si bos teh mi tulus pisan ka teteh. Tapi dah pisah teh. Tapi kadang nu tulus ge bisa pamit. Karena sahat teh cantang tuh satakdir. Nyecen jodona meureun put. Nya. Punten ya mantan teh bos. Urang sok sering bareng kieu. Cek duit. Teangan urang pohokeun kabeh. Cek waktu tuturkeun urang pohokeun kabeh. Cek masa depan perjuangkeun urang pohokeun kabeh. Tapi cek Allah inget ka kaula dibikeun kabeh. Jadikan Allah tujuan hidup. Kakara hirup boga tujuan. Ulah tiba simpekeun balik. Ieu rasa teh geuning nyiksa. Lupa sarang karta lain jaminan hirup kerja. Yah, mak nyada weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kasih gua. Karaos geuning ayeuna mah teu aya pamaget anu saheman aa boy. Kera ipit mungkin deh. Kera ipit mungkin deh. Sakedah namanya. Masalah Wak. Yakin, soalnya orang pernah ngerasakan teh. Dan ditinggalkan pas lagi aing. Yakin teh, soalnya orang ngerasakan ditinggal pas Oh, come on. Yakin, soalnya orang pernah ngerasakan teh. Dan ditinggalkan pas lagi aing. Tos ayeuna mah si A mending Widi. Bilih. Tapi da emang sederhana. Cukup paling teresep ayeuna ningali jalmi. Cukup paling teresep ayeuna ningali jalmi. Cukuplah. Wilujeng moyah kieu wargi Janari. Tong hilap, Like komen. and subscribe. Halo wargi Janari. Halo wargi Janari. Tong hilap. Hilap di like, comment, and subscribe.